Assalamualaikum. Mugi aja tentang likur kalbu pang beberahmana. Ayo orang kasarangan kamu boleh sini Sunda. Basa anjeun wakca nyarita satara basna ku henteu disangka unggal panggih da biasa tapi dina hate ngancik rasa kacinta salaksa katresna ditarima teu asa ditolak asa teu tega tabungan lepat salira kakara wakca ayeuna padahal hate sarua asih manteng kasalira tapi dalah dikumaha kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun da rasa cinta padahal kuringan tiba heula teu sangka geuning rasa besarua anjakal kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun da rasa cinta padahal kuringan tiba heula teu sangka geuning rasa besarua anjakal kuring geus aya nu boga asa anjeun wakca nyarita satara basna ku henteu disangka unggal panggih da biasa tapi dina hate ngancik rasa kacinta salaksa katresna anjeun wakca nyarita satara basna ku henteu disangka unggal panggih da biasa tapi dina hate ngancik rasa kacinta salaksa katresna ditarima teu asa ditolak asa teu tega tabungan lepat salira kakara wakca ayeuna padahal hate sarua asih manteng kasalira tapi dalah dikumaha kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun da rasa cinta padahal kuringan tiba heula teu sangka geuning rasa besarua anjakal kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun da rasa cinta padahal kuringan tiba heula teu sangka geuning rasa besarua anjakal kuring geus aya nu boga teu sangka anjeun da rasa cinta padahal kuringan tiba heula teu sangka geuning rasa besarua anjakal kuring geus aya nu boga basa anjeun wakca nyarita satara basna ku henteu disangka unggal panggih da biasa tapi dina hate ngancik rasa kacinta salaksa katresna atur nuhun hapunten ya sakiranganana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.